Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sinareng syukur mangga urang sadayana sanggakeun ka Gusti Allah Nu Maha Kawasa anu parantos maparin rahmat ka urang sadaya. Simkuring ngahaturkeun nuhun ka para rerencangan sadaya anu parantos kersa dina ieu sawala. Anu janten tema dina ieu sawala teh nyaeta pangajaran bahasa Sunda di sakola. Sapertos nu kauninga ku urang sadayana ayeuna ti sakola-sakola ti ngawitan SD dugi ka SMA ti Jawa Barat teh diayakeun pangajaran bahasa Sunda. Pentingna pangajaran bahasa Sunda tos disamikeun jeung pentingna pangajaran bahasa Indonesia. Dina sawala ieu urang sami-sami milik naha leres pangajaran bahasa Sunda di sakola-sakola di daerah Jawa Barat teh aya mangpaatna. Kukituna dinten ayeuna ieu urang kasumpingan guru bahasa Sunda ti SMA Negeri 1 Majalengka anu parantos kakoncara nyaeta Ibu Yelija. Kukituna kanggo ngaawalkeun pentingna pangajaran bahasa Sunda di sakola dihaturanan ka Ibu Yelija kanggo ngadadarkeun bahasana. Para rerencangan sadaya, tah kitu geuning ayana pangajaran bahasa Sunda di sakola-sakola di Jawa Barat teh teu kinten sae sareng seueur manpaatna. Namung sanaos kitu tangtos aya patarosan atanapi kamandang ti rerencangan sadayana. Sumangga dihaturanan kanggo rerencangan sadayana anu bade ngadugikeun patarosan atanapi bade ngadugikeun kamandangna. Kanggo ngadugikeun patarosan atanapi ngadugikeun kamandang, mangga supados gampil dihaturanan ka 4 urang. Hatur nuhun kana patarosan sareng kamandang para rerencangan, panginten anu parantos didugikeun ku para rerencangan 1, 2, sareng 3 mah mangrupi patarosan. Salajengna anu parantos didugikeun ku rerencangan nu kaopat mah panginten mangrupi pamadegan. Kukituna sumangga dihaturanan ka Ibu Yelija kanggo ngadugikeun waleranana. Hatur nuhun ka Ibu Yelija anu parantos ngadugikeun waleranana, urang ayeuna langkung yakin pangajaran bahasa Sunda di sakola-sakola di Jawa Barat teh teu kinten sae sareng seueur manpaatna. Alhamdulillah rerencangan sadayana dina ieu sawala urang sadayana tiasa kenging elmu anu teu kinten pentingna kanggo ngamumule sastra, basa sareng budaya Sunda. Rupina sawala ieu teh dicekapkeun dugi ka dieu. Hatur nuhun kana perhatosanana, hatur nuhun kana kasumpingan Ibu Yelija. Sareng rerencangan sadaya mugia tiasa patepang deui dina sanes waktos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.